dongeng nu borangan mah emang orangnya hayang seri sorangan. Hayang seri sorangan nu borangan mah. Nu sok kukula didongengkeun teh di Garut. Aya hiji makam, galaknya satama kuntil anakna teh mah dinya tah. Lamun liwat ka dinya kunti anak di samping seri sok ngababuk. Teu kunti anak galak memonon, juri galaknya satama. Asal liwat ka dinya galak tah mah. Hiji mangsa urang pondok pesantren ku ajengan teh hadiran aya Nanang Qasim jeung Toto Ghazali di Kampung Salam hadiran besi eueuh nu neuleuh hadiran aya hiji santri nungguan Nanang Qasim kebel asup ka handapeun panggung hees nya mah teu nyahoun brakayuda Nanang Qasim sagala muammar geus teu nyahoun bae lah beres hudang-hudang teh nya nama jam 3:04 ye cek nya geus sepi ye ngeusan cancan ya barang deuleu jeung 3:04 aing ieu deuk balik ka Kobong ieu sieun eueuh deui jalan iwal teh ka kuburan eta ta eta sieun tanjana ta sieun menya aing di dieu bae deui menya teu balik teh geus tah subuhna pan ngaji lah geus aing mah menya eleh ku jurig cek cenah teh lewat aing ka kuburan geus disiapkeun bae ka dongdong supaya kieu pokona kunti anak jurig segala nanaon babok ku aing mah geus geus dikieu-kieu bae nya leuleum alah cek cenah teh ngawani-wani maneh kabeneran pas kuburan aya nini-nini dek bising alalakur jasa atuh pada nini-nini mah ruag reuwig bukna ge ruag reuwig aju sampingan dikadiekeun doang pan kabeneran aju nyana sok mamawa sapu pan kieu kadel aku saya iya kunti anak di babuk wae jak nyana teh atuh nini ka jalan dek nyebrang ti kuburan ka arah kuburan teh eta santri liwat joger wae jeung tangkal kadongdong lah buak lumpatnya nah datang ka Kobong harenggosan si harenggosan mah cek babaturanna mangi kunti anak aing babuk wae leh beres geus teu kapiheulaan aing ku kunti anak keur kieu mah cek kana aman teu kebal salat subuh beres salat subuh ngaji isuk-isuk aya nini-nini nu dipanggul-panggul dek dibawa ke rumah sakit nyana keur aya di sisi jalan jeung babaturanna kabeh ditanya ku santri mang aya sa nini-nini cek cenah teh teh dibawa ka mana ka rumah sakit kunaon kitu dibabuk jurig pulikeun beuteung jadi nini-nini ge ku nyana pajar dibabuk jurig cak santri aing jurig eta mah geus bae eta nu borangan teh kos kira itu tah barloon kabeh nu borangan mah geus puguh ucing Allahu akbar tengah peuting Allahu akbar geus beres jana diuk lah maca sholawat aya cina nya wah kajian kuku mah ge jurig ieu mah hatena geus kitu bae nu borangan mah geus lah jurig kajian kuku mah ge geus cenah robahna ge lalauna ketayap-ketayap blu SD lah daripada aing ngadeng mending hees cenah teh aman geus ai isuk-isuk banggi ucing eta ucing teh meureunanan kurusak-kurusuk kabeneran asup ka beheungna kantong keresek di jero kantongna pan aya amrang-amrangan asal leumpang kersek-kersek asal leumpang kersek